Lumayan gitu bisnisan di wae. Kebeneran ayam maneh. Urang teh panieun ka kapalan teh jang maneh. Ngambereun kudu dibayar. Berapa? 50.000 edu kamari cek urang 50. Udah tanggal nih anu kieu teh tuh da. Ayeuna keur musimna keur gede angin. Alus saya ka kapalan tina nu kieu mah hampang kieu bae gitu. Boga teh duitna? Boga. Oh, nuhun nya jang nya. Kan berenang dicokot nama isukan, kurang naik didieunkeun kapalana. Da alus ya teh baru dake kamari meuli 3 ka urang. Nah, ieu teh kieu, da ieu teh jang sayapna, da kitu. Nah, itu di kieu. Pokona mah kamari ge baru dake aya nu 4, aya nu 3, mah. Kieu, lain mah teh dia teh neuneun duit dina luhur TV. Kumaneh lain? Heeh. Nah, make dicokot jang naon? Jeung ieu tah, heeh jeung Yang kapalan cenah teh. Kapalan naon ieu teh? Kapalan tina kampas nu kieu. Da abdi ai mirah teuing mah da tanggal ngadamal ge. Kapalan tinu kitu patut. Gede tah. Dengekeun nu kieu mah paling ge meulina ge 15.000 ge moal. Geus nyeun meuli kapal nyaan aing maneh atuh di beunang dibobodo ku jelema kitu. Lain ngabobodo teh da abdi teh panieun nu kieu teh nya ge tina nu kieu da tanggal. Dikeun duit tah. Ngelawan we budak urang Lain boro duit tah dia. Lain kalau abdi mah da jasa teh. Kieu patut sieu. Mana burukeun? Duit lagi di kamana teh teu aya cisna ge. Teu aya. Ka manakeun? Abangna teh can. Oh iya. Atuh da teh. Ari moal meuli mah Ka anak aing teh ngani. lain holo lain. Banget ampun. Da aing teh meureun ieu nu kieu teh ku tanaga ku pikiran. Ini bararangetnya jelema teh.
Namanya deui atuh 15.000 ge tanggal dan yang kakapalan tina nu kitu teh. Budak teh ampun eta jeung kolotna meni banget gitu.